Kapsi, maka sayogikan kembali itu kembali wetan.
kasepuhan sadayana panginten mana cenah hoyong dipangyawerkeun ari sipna Pandi Neng Anissa turunan anu soleh anu solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nangenu koneng ya. Teras nikang kaluman kunung koneng eta teh sok langkung cantik ya. Matak kanggo pamugat mah diharapkeun ame mas. Ari kanggo istri mah kanggo papaes supados nu janten sarogena langkung-langkung dikasih perkatoskeunana dina anu ngalaksanakeun rumah tanggana kanu janten bojona. Tujuanana kanggo bekal ibadah tanggana Allah Subhanahu wa taala. Nya, ari nyawer teu ngahaluang teu para ruguh cenah. Urang ngahaluang teh judulna nya. Haluang panganten gaya we. Tun aki di mana nyawer sok aya laguna panganten gaya. Mangga ngarangukeunnya. Panganten gaya asa euleuh panganten gaya nu mayungan gaya juru kamera dan ngiring gaya panganten gaya nu mayungan gaya nu nyawer ge dan ngiring gaya sakitu we lah ari eta nya urang traskeun kana ngaos sasarengan ngaos sholawat teh sabada ngaos sholawat anu ngawurkeun siapnya ya Nabi salam salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salam salamun alaik sholawatullahi alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul sholawatullahi alaik. Maka sarang ya Nabi salam salamun ya Habib salam salawatullah ya Nabi salamun alaik ya Rasul sholawatullahi alaik sareng ya Nabi salam ya Habib salam salamun alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul sholawatullahi alaik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka siap awurkeun.